Raka Batara teh amanat yen ieu kemang teh aya dina inceran musuh. Waduh, waspada sasauran kitu eta ua. Bener Gatot Kaca, Kakang Semar ge nyaksian. Sumuhun. Nu matak ulah. Ai sirik kepret ke ku aing. Tong sok kitu. Kakang Semar ulah naon itu kumaha aki-aki teh neangan ubar kampung pak naon jang eta teh kagungan Gusti Batara Kresna ulah lalawora kumaha mun kerag-rag urang dihukum ge ku Gusti Batara Kresna moal dikaluarkeun deui sadamang-damangna obat kampung we lah. Ya. Sing inget Raka Batara teh amanat yen ieu kemang teh aya dina inceran musuh. Waduh, waspada sasauran kitu eta ua. Bener Gatot Kaca, Kakang Semar ge nyaksian. Sumuhun. Nu matak ulah. Ai sirik kepret ke ku aing. Tong sok kitu. Abong ka inung sampeuran sia teh nya. Ai sia teh inung tegas inung sampeuran ka. Bapak geus linglung bapak aing. Oh bener ai inung sampeuran mah. Heuh tuh geuning dewe ke tempat ngomong. Teuing aru eta teh linglung teh kolot kitu teh. Malik di kabudak nah eta buktina geus aya budak teh keur main keleci teh pipilueun naon pipilueun nyokot keleci tuluy dijual urang ingetan pikun eta geus pikun nya atuh teu naon ngan kadewe cing ati-ati saya nama sawios disarangan ku putra Gatot Kaca sawios teu kedah nun teu kae mending oge kieu we agan pasihkeun ka juragan Gatot Kaca eta kemang sareng bapak ka itu sia leungit ke kalawara teuing halang-halang we ka kolot nya atuh teu naon kadewe cing ati-ati kang jalana sing percanten ka jisim abdi cing percanten kadewa nuhun agan uluh nuhun ayana sager jiga ada inung silai aduh eta pak keun bajeng abdi we urang barengan ulah gan nyuhunkeun widi ai aja dong permios nun ane bapak aing jadi galak kitu euy neungeun nanyaan nepi dah adewe kapan kerek syukuran sepo sae penasti kersayang tumampara. Iya inggih. Dewi Srikani lulumpatan ti kaputren. Raka Dipati pangapunten kaula nun. Naon? Sadaya-daya kaula nun Raka Dipati. Ampun. Lu. Naon lah? Silaka sepo, silaka. Gatot Kaca. Aduh, bibi. Naon bibi? Naon Srikani? Nguningakeun kaula nun acek Subadra ngalepak deui di zaman ayeuna teh nuju diriung-riung kaula nun enga gera landongan deui eta ku kemang jangkok enga kaula nun astagfirullahaladzim nya cek wing oge panyakit nepi ka kitu aya kitu panyakit Subadra ngalepak deui timalan kaula nun Gatot Kaca kaula buru-buru Kakang Semar udah heula sakedeung da meureun can jauh nginjem heula kitu kemang. Amit. Penyakit ayeuna dulu. Aya dadakan kitu penyakit. Aya dadakan kitu penyakit naon disebutakeun kitu dadakan kitu? Tiga ayan kitu teh. Anu sok dadakan kitu penyakit ayan. Ayan mah tetangga aing. Jauh tina penyakit dengan jelema sih teh. Oyon.
kaca leungiteun Semar Badranaya Doh. cocorowokan saja jalan wah wah Kan sakolepat. waduh eta lempang kolot wah padahal Semar anu asli nama keur nikreuh Doh. dikawit angkat dugi kaina teh teu acan dugi ka tumaritis ya Kan. amuing sore dulu sada tongeret ya Parantos setengah opat. Uluh cager gitu indung barudak Ya mudah-mudahan masih damai. dulu itu heueuh we roai dangka Menigararing taroai wa. uluh da nya kitu barudak di dewek mah eueuh nu wani ngaganggu Sumohon aman wa. heeh uluh itu kacang panjang dulu alaeunnya Sumohon wa mending agar baik. Maria jaat nah bet ingat kasih cepot si dawala ieu nah moal kumaha sieun kumaha we maklum di puseur da ieu nya Sing salamet we wa. Barudak teh. Semar Yawinangun Semar Kuncung Danarwulu Kang Dadia Pakuninga alam Pakuninga Ari sora dipakai terus-terusan barijeng di AC Jakarta tiis cuki we teu bisa kakawen panjang buat teh. Oh nya kitu wa da urang teh saresa panggung dua panggung atuh. Amuing dulu ieu. Nya Tongeret di Sarada. wararaas wa. Wararaas aya di kampung teh kitu. Nya eta layu Cor cai nu harerang. mohon. Nya Palawija Jararadi dulu itu jaat paselang belah dituna jeung roai. eta katema ku hiris. Nangka belah ditu hiris. Leukeun akang seleng model itu ulu itu hui si lembu teh deuleu jang. Mending ngampar wa eta kula. Aya jualeun ke keur lebarannya cu. Usi jeung usu. Amuing ujang. Heeh. Paselang wa sora tongeret jeung sora nunagi. Ih, dajak kitu teh atuh cu. Si horeng, heeh. Naon Diogo manusia teh cu ku pangeran teh. Diwowoy diogo jeung barang anyar terus nu dipake teh ku urang. Oh kitu wa. Buktina barang anyar nu karasa ku wa mah heupan poe ayeuna teh lain poe kamari. Mohon. Nyajang. Sumo. Rebo ayeuna Tuh ceuk wa oge kiceup nu ayeuna lain kiceup nu tadi. Napas nu ayeuna lain napas nu tadi. disebat barang weuteuh teh. Barang weuteuh hungkul tanu matak lamun urang salaku manusia teu bisa ngaweuteungkeun deui kaimanan katakwaan kanu kawasa hartina teh dosa nya. Dosa. Bakal aya mamala anu teu hade kana diri nya cu. Sumo sami jeung tutu marima. Hartina teh teu marima malahan sing inget kana janji anjeunna. Lamun urang daek nyukurkeun ka anjeunna tuh bakal ditambah deui Oh eta. Karaos wa. tah lamun sabalikna lamun urang kupur atawa teu nyukurkeun kana nikmat-nikmat anu karasa nganu harti bakal pinangih jeung ajab gede hareup cu. Oh tantos wa Tuh, tantos. nyajang. Laras. Eta matak. Pira kudu matak ulah kalanjoan oge hirup mah ujang. Oh eta wa laras. Ulah kajongjonan teuing malahan ulah wakasuka seuri lamun canyaho jati diri. Ta eta wa.
diri urang teh saha di mana asa deka mana mulang keur naon ayeuna di mana ayeuna Di mana ayeuna? kudu kumaha ayeuna Sumohon. teu aya kajaba Kumaha we? manusia hirup di alam dunia teh pikeun ngabdi ka anjeunna Pikeun ibadah Tuh. banyak. Lara. nyaeta pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala Sae wa. moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti pikeun ibadah Sumohon. migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh. Ya, Cuk. Ari wa egdak kitu. Wa sasangem dasa di oboran abdi mah. Wa saha wawan ka dewek kitu Ah rupina kurang ti pali kaler namanya. boa deuleu anu macu di Lebak teh acan dibayar deuleu eta Alah. Pada nagi pada uati kota meureun teh. dewek teh memeh ini teh nitah macu ka Jang Umar Kejang Umar tilu dinten da can dibayar. 3 poe jeung ka Mot Pamot. nyimbep abtu titah ngaramet ku uat teh Waras wa rupina. Pada Syah wa kawa iya wa antos wa uluh juragan Gatot Kacayan kaya naon deuleu boa-boa kakang silai katabrak deuleu amuy Nah, wa sok gempel. obat Lempang aki-aki juragan sebah ka pihak juragan nuhun wa hebat Lempang teh wa menikah hanya cekape atuh ti kawit mios kumaha orai teh dipaehan nyeta orai teh leungit wa uluh pilarian tuh orai di dia di sawah lain orai eta kumaha tuh agan kuhal sakitu wa wayahna putra dongkap di kakaraton teh Bibi Subadra teu damang deui uluh amuing Tos ngalapak deui wa. Gustri istri teh damang deui nun ieu amuing eta panyawat dugi kakituna Sumohon kula. kumaha tuh nun takwa sakitu wayahna ieu mah wayahna punten wa teu acan duginya wa teh nya ka bumi sakedap deui panginten anak opat tanyakan deui mah opat pudunan Alah aya wayahna sakedap ieu mah naon eta kembang tamut heula ulan kembang tamut heula kembang naon kembang bolen nya tamut heula sakedap Ari Agan ieu teh naon ieu teh maksana kembang tamut heula itu kembang bolen mas lain eta kembang ieu mah sumuhun kembang naon apan wa teh teh namut kembang saha wa Cikene panuwih deui ka ditu. saha namut kembang apan wa teh geuning mulih deui tadi teh sakawit angkat teh mulih deui cenah penak sareng tatangga wa di pasar wa istri teu damang wa nya sumping ka karaton namut kembang cangkok kagungan wa Batara ti Paman Arjuna itu saha wa sing jeger teuing wa mah teu wararantun teuing kange naon cenah wa kembang apan cenah wa istri teu damang dosa dugi wa mati kawit mios oge upami laras teh mah indung barudak kakeunaan ku panyawat moal make jeung gugulawat namut kembang wa mah bade saya aya we lanong di kampung teu wararantun teuing wa kapan wa teh namut teu rumaos itu agan naon teh wa lamun kitu carana wa jeung wa ka itu angkat teh mangga ayo ini